Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak soleh dan soleha? Ketemu lagi dengan pelajaran bahasa Sunda. Kali ini akan mempelajari tentang karangan eksposisi. Yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Karangan pedaran disebut oge karangan eksposisi. Nyaeta karangan anu medar fakta, gagasan, atawa ide kalayan jentretur ecek. Dina karangan eksposisi dipedar informasi sangkan jadi pangaweruh pikeun anu macana mangrupa pedaran anu ngaguar fakta anu sabenerna atawa sanyatana. Peusi karangan eksposisi henteu maksa atawa mangaruhan anu maca, tapi nundukeun hiji kajadian atawa medar ngeunaan cara ngalaksanakeun pagawean atawa cara migawe hiji hal. Yang dimaksud dengan karangan pedaran atau karangan eksposisi yaitu karangan yang mengungkapkan fakta, gagasan, atau ide dengan jelas. Langkah untuk membuat karangan eksposisi yaitu A. Menentukan tema atau topik, B. Memilih sumber atau data, C. Menyusun rancangan karangan, D. Menjabarkan rancangan karangan menjadi karangan seutuhnya, E. Menentukan judul karangan. Demikianlah materi tentang karangan eksposisi atau karangan pedaran. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.